warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng pamirsa sadayana dina denger ayeuna urang tiasa petepung lawung kangge ngabagi warta kabalarea tepang deui sareng sim kuring Cinta Wulia Putri dina tugas Sunda. Aya hiji warta nu bade dijugikeun ka pamirsa sadayana dina sabaraha menit kapayun. Perampokan di Desa Durajaya, Kabupaten Cirebon, Senin 30 September 2024. Diduga pelaku naik motor jeung langsung ngajambret korban. Caritana tiba-tiba dijambret. Abdi uli damel bade ka bumi tiba-tiba aya jambret. Ulang langsung nelpon polisi. Kurang nakar patroli tiba-tiba ada telepon. Kurang langsung serlok ke lokasi dia dapat pelaku. Kasangka sepuh 12 tahun inisial A jeung S TKP di Jalan Nurekat Cidura. Kurang buktinya tolong pegang. Ini saja yang saya temukan. Pamirsa mau sakituna dipikahatur mangrupi informasi dinten ieu sim kuring Cinta Wulia Putri seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.